Parisnya lewat batin, dia teh. Tah ieu Haji Okem teh imahna kong maneh kudu daek sia kawin jeung budak Haji Okem. Ngarah teu balangsak sia hirup. Insyaallah. Udah gak loba duit Haji Okem mah. Rek kitu rek kudu daek. Kalah loba warisan. Bener. Aya kitu Haji Okem nanya. Aya sih. Arayanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo non cenah mang. Rek minta. Lain ji kieu urang ka dieu teh rek aya pamaksudan ji tah ieu teh kokolot di lemur ieu teh gitu jeung kokolot lemur ieu budak Udah kokolot lemur. kokolot lemur Sing parah tuh saat itu make kokolot ikut gomblang gitu kan nyala tuh cat ya. Ya maka gitu sing parah antes atuh. Kenyal. banyak Pak tah gitu Asa gua ngarapi. Punten atuh Pak Haji. Sok dari yuk. Tahu enggak apa-apa lah. Goblok dah. Teu lu sia teh diuk tah. Sekieu tah diuk sayana, moal damparan ku aing moal disuguhan deh kieu we. Oh iya sios Pak Haji. Sok aya naon? Pamasaran naon ieu teh? Hah? Jadi kuring teh ngahaja Pak Haji, Oh. dijujuk anggang di teang. Aya permaksudan abdi meureunnan sareng rombongan ngahaja ka dieu jauh-jauh teh aya anu bade di dugikeun ka Pak Haji meureunnan nyaeta abdi meureunnan ngawakilan teh suku Sambung Lengkah bibir Sambung Lemek teh anu kahiji nama sejak silaturahmi ka Pak Haji meureunnan Saya. mohon tah anu kadua meureunnan ieu teh meureunnan murang kali Eta. janten ai Pak Haji gaduh murang kali istri Aduh, atuh barangkali istri mah lah nyambung ai namanya gitu mah janten Cenah- ieu teh kenapa majikan 12 teh boga hiji-hiji eta teh awewe teh. hiji-hijina mohon kieu meureunnan si Ujang Asep ieu teh terus aya kemang-kemang lamun barudak aya nama meureunnan geus aya surser meureunnan ka murang kali Pak Haji teh jadi bade mileuleungkeun gitu tah ka putra Pak Haji teh ieu Asep teh Jadi ada nama saya tetapnya. Kalau budak sia ka aing. mohon kitu mohon Pak Haji aduh Boga ka boga naon sia kalau budak aing ha? Boga ka goblok naon? Abdi mah gaduh ieu we naon teh kacinta kasih abdi ka urang kali putri bapak atuh. Heuh aya kieu teh mah da urang mah kumaha budak urang lamun daekeun teh nage ha? Aing urang udah. mohon atuh Pak Haji tah urang masalah kolot meureunnan kitu Pak Haji Oh. Urang ge itu teh urang ge mah bisa ngalarang lamun budak urang daekeun mah ka sia ha? saya Pak Haji saya Ke urang-urang ku urang ha? mohon Di. Bulan. Ada sia teh dan geus kitu sidika eno ku aing. Kade. Arisha rek kemana? Ini yang diuk tah. Isin. Si kuku aing coba ha? Tadi tah. Nya sia teh naonan, jak aja kos cek ayo sia mah. Seurjami isin. Paning kitu sigala nok heuai ning. Keun bae gitu-gitu ya bapak nama beunghang Siap loba Pak. duit Siap. manehna teripu hirup Siap. Tak ieu para sadarek sadaya, tak ieu mohon budak urang teh. mohon Pak Haji Urang mah kumaha budak urang. Namun cek budak urang suka nyader atau urang karawinkeun. mohon giringan mohon Namun teu nyanteu gitu. Ya, kumaha nyi ayeuna? Suka atuh ka budak ieu tuh? Hah? Mun bisu rek kelek teh? Suka. mohon kitu meureun Pak Haji nya tah Ujang kumaha si nyai cenah tos suka cenah alhamdulillah ningan kumaha Ujang
suka sami abdi oge. Alhamdulillah panginten tah Pak Haji nya Ulah kesampai dahulu ulok-ulokan kan itu ku aing ngobrol di situ sing padahal ngobrol teh. Nya abdi mah ka putri bapak cinta Tah suka. gitu. Sing jentre atuh situ Ya, ngobrol pasti teh. abdi mah tanggung jawab ke putri abdi mah ka putri bapak mah. Ikun ke aing Ya, mah Pak Haji. beli sia mah. Aya nama geus tinggal nangtukeun waktuna Tanggalna beureunya. tanggalna gitu. Itu panginten Pak Haji. Tah gitu. Oh sampai alat ku sia biaya mah kumaha aing. Gitu lah. Alhamdulillah gitu kan. Terus beres beureun aya Ya, namanya. tah gitu tah. Pararubuh sadayana beureun sah. Bagus jawabanana. Ayo tuh kurang Langsung langsung ya. Mohon Pak Haji ya segitu panginten. Gitu. Aduh hatur nuhun pisan ya. Engke lamun kawinan mah ganti tak kopea tah geuleuh nepon age gomlang. Mohon kan kita gentos sepenuh ya. Ayo Nyai. Nyai nya sing sarehat nyai.